Dah si dua ini. Ampun. Hayang derek deh gua ini. Saha? Jagoan. Buru-buru. Ka dieu. Di mana? Ieu di Lebak. Lebaknya belah mana? Nah sorah hayam kate teh. Kumaha bebeungeutanan si eta? Ka dieu buru-buru bawa pakarang. Kalau kasih jerowokan si juring. Geus deukeut. Belah mana? Ieu ka dieu maju. Nasihat teh. Seuri beleguk. Tonok. Heh? Tonok. Oh, 2 tahun tetepung. Yuk. Naon? Itu ke mana? Urang ini kapang perangan. Itu naon? Urang ngabantu Gusti Suyudana. Urang-urang asina teh urang bantu ku urang ngagempur urang-urang Amarta, Panawa, paehan ku salarea. Uing milu. Heueuh, matak digeruan oge sia teh. Ieu teh naon ieu teh? Ini percis belentuk gitu. Uing milu. Heueuh, Itu ke mana gitu? urang perang. Itu ke apelangna. Jeung Panawa. Uing milu. Heueuh, matak digeruan oge. Salarea Ali akang itu ke mana? sarua. Diuk Di mana diukna? di dinya sia teh sok. Oh nyatuh. Gerowan dulur-dulur. Jika hap-hap Juling-juling jangan hina. kadario kumpul Kedalia kumpul. bawa senjata pakarang kabeh. Bawa dia cacap pekalang kabeh. Ulah aya nu tinggalieun. Ulaya nu tinggalun. Kangkang kolewang. Kangkung padu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam sabaraha ngawitan dari perangna? Saya teh ngomong cek budak beledug tungtungna kitu. Gujlak gejeli gitu. Sumuhun da abdi mah tos adat. Tong seuri jurig sia. Itu ilung juga kokol. Paduli ting. Sumuhun. Sok kabeh
konsentrasi ka Tegal Kulo Setra kabeh urang paehan Panawa Kusararea. Sumuhun, alhamdulillah. Geus diuk sia. Dieur ngadengena geus ya. Tungtung irung make kaleneng si eta. Kasumenan kasumedang kaparung ka ujung jaya. Sumangan orang bacoan. Wanita bos asri Liara Jaya. Kolot hatiwan. Akomeng Liara Jaya. Buta-buta samia pada hempak merbayaksa
Nawa samia pada jajar pinara denira samia ingkang pada jajar pinara sadayana parantos ke pedang tamsir gada benih candra sapanah limpu katingali ngagedur sumanget perang sadayana anu dikomando ku Pati Durgalapati si kepedang tamsir gada benih candra sapanah limpu ngerekep anu taya papadana pasukan ti Astinapura parantos ngagabung sadayana sareng ti nagara simpatisan bade ngagelar perang anu diwangun ku Raden Dipatikarna nyatana bulan Sabit kantun sababaraha menit deui ngantos tangara perang ngandika dulur-dulur ti nagara Gunung Kapitu sakabeh hege sakumaha komando tinu jadi dunungan yen urang ini tapang perangan dumasarkana karumasaan sasatna saolah-olah balas jasa ka Gusti Astina nyatana Prabu Sayudana hege kuhal sakitu gerak-gerakeun raga katingeung nyawa kadiekeun kasalamatan nagara Astinapura hege hayo pada lumampa sasekele hege bulan parantos dah ka kuping uci tangara perang ieu Gusti iya bener tangara perang dikawitan Gusti hidup Kurawa hidup Kurawa hidup Kurawa
Hidup Kurawa. Hidup Pandawa. Janaka, Janaka. Grasamat inununganung Bapak nu ngayuga. Hidup karena hidup betul. Hidup. Ayo maju. Serbo. Modal sia. Sasegeran. Hari ngaran mah Asep Sukiman. Dina waktu ayeuna maneh bakal dipodaran ku kaula. Teu naon. Ngan ulah ngap enteng ka kaula. Sabab kaula ge diajar usik ti leutik, diajar jurus cilemut, ngan lamun belut eleh wae. Kana maju sok. Bos. Anjing pihak Pandawa ya. Yuk katingalina. Paeh saya lagi. Coba. Maju. Rekat. Moal incah balilahan. Nu penting unggul Pandawa senajan. Jang hidup Pandawa. Hidup Astina Pandawa. Astina nu bakal unggul mah Panakon Pandawa. Tega lara awak anjit. Sok yang nyaho tega lah. Pati. Tega yang nyaho. Wah. Wah. Asap. Cek aing oge hidupan. Hidup Pandawa hidup. Anjir. Musuh aing leungeunna opat leu. Bedogna opat euy. Anjir, nu teu beunang euy. Edah, benang euy. Aduh benang euy. Aduh, permios atuh kuat. Maju. Bangsa naon ieu? Aing bangsa batu. Paeh sia. Hidup Pandawa hidup.
Yo. Eta si Dawala ulah hareup teuing kitu. Entah. Asa dicari si goblok kita. Ai. Jeung teu make masker deuleu sia. Pake protokol kesehatan atuh pake sia masker. Bapak make henteu. Heuh pohon deui. Wah, naon sia teh? Pake atuh orkes Melayu. Rokes gitu nama nih. Dijerowokan wae sia. Sia maneh? Abdi semua rehulan. Wah, di pihak mana maneh? Persib di sim abdi mah. Sia. Tadi leuleungan jeung anu diiket jeung si Arjuna leuleungan awak maneh. Saha sia? Semar. Alus ngaranna Semir cenah. Geura tunggul kana jukut tengah kasadapan geura aku poe ieu jam ieu detik ieu poe ieu bakal paeh awak maneh. Tuh, lari datang aing jauh pareum lampu teh. Singgil sia. Ieu. Dewek mah geus kolot. Geus kurang tanaga, geus kurang teh nyerang. Tuh ka itu jeung budak ngora deuk pasea mah. Ulah ngalawan kolot. Hayang mecakan ka kolot hayang nyaho ini. Hayang mecakan ka kolot hayang nyaho lah. Hayang nyaho. Ka itu. Sia modar sia. Rasa kena senjata kaula. Lumpat gitu palumpat. Aya, macam kolot teh. Antap sih. Hayang ningali bapak garut atuh dah. Cing pae, bapak aing cing pae. Modar ada cuman geura. Cingkok. Modar sia. Kuat eta kolot teh nya tingali ah. Hidup bapak kita. Bapak dewe. Cicing. What? Kok beakeun Sakti. Waduh, hebat. What? Waduh. Iya, kagagelan ieu. Waduh. Ari geus kolot teu kaop diteungeul tongong deuleu. Ulah ka dieu kakang Siraing gitu. Aya racun deuleu. Dulu itu dah dibikin kieu-kieu nak dulu kejadian perang antara dulur jeung baraya. Prajurit dulu lir pindang hurang kayaan kudu seta hangru dulu bogeti ngan jadi hikmah nanti pangeran dulu sok sanajan bareng kayaan kieu dewek mah sok ka deuleu piduiteun aya we dek usahaeun teh ieu senjata nu sakitu lobana rek diical ku abdi rek kapanar kalarasan aya rencangan di ieu banar duh keur gagamang alhamdulillah jang ku pangaresana Bapak Najib Bapak Ahmad Najib Kudratullah Dewan Tipan Komisi 11 anu katelahna Mang Najib kalayan dirojong ku Bapak Herawanto kepala Wakil Kantor Cabang Bank Indonesia. Alhamdulillah nuhun. Kupoka anjeunna ieu teh ngandung hartos anjeunna teh masih keneh mika cinta. Kalayan haat
ka seni Sunda wayang golek ko. Ngiring kamu mulai nuhun. Ieu teh deuleu dina acara teh acara edukasi. Raraga teh edukasi cinta, paham dan bangga rupiah. Gitu. Tah ieu teh sabagian tina bela negara dulu. Sabab naon lamun urang cinta, paham jeung bangga kana rupiah, anu harti urang teh eta mika cinta ka negara sorangan. Nya. Setiap cinta pasti urang teh bakal apik. Nya. Bakanya bakal deudeuh yeuh baheula ning cokolot. Jang deuleu cing bisa neuneun miraweuy. Sabab naon urang hirup teh moal cager wae. Nya, tangtu urang teh bakal kakeunaan ku gering tuh. Ari gering pan kudu aya biaya. Duh, kitu. Macak urang kudu cinta kana rupiah deuleu. Pang-pang nama eta rupiah teh. Kudu loba disawerkeun ka dewek. Alah nuhun ka dulur-dulur. Atuh ka Bapak Haji Ugu. Raja Nur Ulum salaku wakil gubernur Jawa Barat nyuhun. Alhamdulillah kana pangrojongna. Kalian simkuring salaku seniman teh sejak ngadu itu. Ngadu kana seni nasib seniman curhat. Dah-dahane atuh kapayun melangkung ti kieu nya. Lain seni Sunda wayang golek wae. Naon be ieu mah sadayana. Ngan anu utamana wayang golek kitu. Ibu Hajah Toriko Nasrullah Fitriah, anggota DPRD Provinsi, Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung. Haji E.F. Jamaluddin Sukmana selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bandung. Bapak Haji Herawanto. Bapak Haji Herawanto nun. Kepala KPW BI Jabar. Bapak Edi Tardiana aya di anggota DPRD Fraksi PAN Kabupaten Bandung. Ibu Linwati anggota DPRD Fraksi PAN Kabupaten Bandung. Bapak Teddy Supriyadi sami ti anggota DPRD Fraksi PAN Kabupaten Bandung. Bapak Haji Wahyudin DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Bapak Haji Kohir Asosiasi Sekda Jawa Barat. Bapak Teddy Rusman di Kapolsek Dayakolot. Alhamdulillah. Bapak Kapten Infanteri Yeni Yohana aya dan Ramil Dayakolot. Deg putih ieu dulu. Moal anu insyaallah dulu. Alah kadulur-dulur dewek oge Balaputra Giri Harja 2 kapamiarta wayang golek wilujeng nonton dina channel YouTube nya. Ibu Hajah Aur Waringin aya. Alhamdulillah deuleu. Kang Iman Kartiman aya. Kang Dalang Dede Sentra Wadas Karawang teu geuning. Wa Akung. Naon teh? Tasikmalaya. Alhamdulillah nuhun. Bos Pajar aya. Tuh. Loba dulur alhamdulillah. Bos Asri Liar Jaya di Bekasi. Akomeng Liar Jaya ayahnya. Alhamdulillah. Kang Dadan ti Cikane. Pasukan kututut PSGW wah sadayana kum jadi wiji-wiji pokoknya heuh.
Sakur anu mika cinta kana suni-suna goyang golek. Alhamdulillah nuhun kana pangrojongna mudah-mudahan urang sok sanaos dina kaayaan kieu sing disehatkeun, sing diparekeun rezekina nya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Lain eta jelema ngocoblak sorangan saha cenah nya. Wala wala Mangih jelema meni aneh. Nah jelema teh eueuh irungan. Katingali ku aing tadi maneh mah kejeng ngagubugan senjata sia. Teu di mana-mana sia kana barang tes teh. Eueuh ka era sadek di kamanakeun teh. Bade diica. Eta senjata rek dijual. Sumuhun. Di kumaha dijualna? Timyar. Naon timyar teh? Timbang bayar. Wayahna eta senjata tuna deui sia. Ah moal. Barang nagara teh pergi teuing. Teu kurang-kurang geuning nu mok duit nagara. Ngapa pergi senjata? Waduh itu si goblok wanian gitu ngomongna. Kurang ajar. Sia ngaran? Dedi. Bener ngaran mana Dedi? Heeh. Pihak mana maneh? Ari abdi mah pihak mah asa mah di Perancis. Di Perancis maneh? Sumuhun. Nungguin tos ngali ke Baghdad. Nah jauh-jauh teh pindah teh. Apa ngara jauh? Ada eueuh nyusul. Wah modar sia dina waktu ayeuna gua. Sok hayang nyaho sia. Lamun teh salah sia teh pihak Panawanya. Memang abdi mah pihak Panawa. Moal icah beli lahan jeung moal pindah rombongan. Lamun kitu carana ieu aing ieu pihak Kurawa ieu. Aing rumasa digedekeun ku urang Kurawa. Pang-pangna ku Gusti Prabu Duryudana. Bantuan aing sapanjang pandemi ti dina dulu. Subsidi ti dinya. Matak wajar aing pikeun ngayakeun tindakan bela nagara ka nagara Cina. Ah kumaha sia eta mah. Eta mah hak maneh ngan dewek mah moal incah beli lahan keukeuh dewek mah bakal melaan orang Panawa. Sabab ari Panawa mah aya dina kajujuran. Wah, jujur. Nah, jujur sia. Maju sia. Oh, kayaknya ho. Modar sia ku aing sia. Ngan saacan gelut. Naon? Saacan gelut ieu urang teh tarucingan heula. Sabab ari gelut teh kudu paham ku usik. Ari usik anu hati ya pikiran jeung hate teh kudu konsen. Ari konsen aya dina kapinteran. Lamun si lain bisa nebak kana tatarucingan dewek percaya sok sing hareupan dewek. Waduh pajak tatarucingan. Naon hadiahna? Ah teu make hadiah. Ah embung ah. Itu mah. Hadiahna kaos lah. Baik. Kaos naon? Kaos Partomak. Tatarucingan naon sia? Manuk naon ieu? Manuk naon anu ngaranna na 3? Manuk na 3? Heeh. Manuk goreng jerak. Eueuh ya, atuh eta mah sabelu.
Lakmet. Lain. Cangkurileng. Lain, kumaha teh jauh. Beo. Lain. Simut. Simut mah lain manuk atuh sia teh. Simut mah keur ngagoong simut. Rambutan. Rambutan mah buah belegu atuh sia teh. Korong. Hese euy. Taluk ah. Wayahna lamun taluk mah ditekeh ku dewek. Ulah kitu atuh ah. Nah, bujeng neke wayahna. Suci. Pokona teu kapanggih hadiah ti dewek. Punten. Saya sekirang upami yeuh. Aduh, anjing, aduh. Sok sia manuk naon? Manuk bango. Nah, sia teh kumaha kok na kilu tapi manuk bango. Da bango mah eueuh ean. Dengekeun. Ari nu pinter mah seueur alasan. Kumaha maksudna sia? Dengekeun. Sang bango sang bango. Piraku teh genre sakitu. Beda. Nah, kitu nya. Tatarucingan irungan mah gitu. Geus entong tarucingan deui ah. Aya keneh yeuh. Naon deui sia teh? Sakedik deui we hiji deui mah yeuh. Ari silaing apa nok? Heuh kabuki aing nok mah tuh. Deungeuna eta mah rajang sangu. Cing, nog naon wae anu silaing apa? Sebutkeun. Nok puyuh, Bener. nok ayam, Bener. nok itik, Heeh. nok lauk, Heeh. nok kucing. Kucing mah cadangan nog beluk. Ayo poho. Nok soang, Bener. Nok pelor. pokona nok kabeh. Aya nu kaliwat teh. Da ceuk dewek mah nog mangan tilu. Naon sih teh? Nok kilu kumaha? Ngan tilu nog mah. Anu umum mah Naon wae? nog ayam. Nog itik. Nog asin. Tah anu kaliwat ku silain asin. Asin, nok asin mah anjing, nok itik duyahan goblok sih teh atuh. Kumaha dewek we deuleu. Tah anu pinter mah seueur alasan. Kitu murukana. Dewek teh boga nog tilu. Naon nok deui wae sih teh? Dewek teh boga nog tilu. Heuh, Terus anu menta hiji, tinggal sabaraha? tinggal dua. Nah, tinggal dua. Apaan aya nu menta hiji? Pan sia teh boga nok teh tilu. Heeh. Aya nu menta hiji. Heeh. Berarti tinggal dua. Cek dewek mah anger. Nah, orang sih kumaha ieu teh? Apaan sia teh boga nok teh tilu? Heeh. Aya nu menta hiji. Heeh. Berarti tinggal dua. Tah cek dewek mah anger. Nah, anger. Apan ku dewek teh dibikeun? Si goblok pendit si adiknya. Nok-nok wae jadi bikin goblok. Tah. Anu pinter mah seueur alasan kitu. Anjing, anu irungan pendit si goblok sia. Dikageuleun sia teh. Di podaran ku aing Sok hayang nyaho pasang duel jeung aing.
Tiga lara mana? Sok lah. Ujung tiga lara lah. Macam-macam teh sieun aing geus cuma kang kieu. Kenapa jeung sieun sih teh? Lain cungakang rangak-gak gitu sih teh. Sia mah ngomong hayang bahasa Perancis. Tapi salah. Cungakang bahasa Perancis nya euy. Dong. Lamun ngomong aja. Sok. Sia. Benar, sok. Ieu lampu baru mah di ampun mah nya teh. Sabar ya, Bos. Benar, sok. Bisa aduh. Bisa aduh. Wasap. Halusnya dia Murkana saya tadi cuma dek gitu cuy. Wasap. Oh. Bas. Good. Bas. Naon ada sia, guys, apa musik? Bisa anu. Wah, benar sia kowe geunang sok sia. Geunang sia. Moal lesot ieu sia sok. Aduh cilaka euy. Tulungan Pak Najib, tulungan. Ya siapa? Yup. As. Anjing as ya teh naon teh. Aduh ya euy. Good. Aji sia teh. Oh, da budak gitu nah. Masa. Murukana teh pageuh euy. Aduh. Gelo oi. Wo nak deuk. Medut. Itu geranya. Nepikeun ka alewoh kitu eta bujur. Aduh. Nepikeun ka ngalengis kitu deuk. Kena antep euy. Kena antep euy. Murukana aing didinya keneh meureun. Kena antep. Aduh. Kena antep euy. Naon gelo sia. Aduh, meledos ieu euy. Aduh, ka ameuh ku serangan euy. Ya kitu eueuh irungan ka ameuh keneh euy. Are sia kumaha naon teh hitut bae suga teh sia teh nangkep keneh ka aing. Aduh borok ku dewek tidak hirau kawan deuleu. Maju sok nya. Ayo bos aduh. Ha. Ya, ji kita. Wah. Oh, sia. Hello. Kelanan euy ngait. Mana sia? Wah. Ya. Kita geuleuh di haji. Wah.
sia. Jang ragot di mana-mana dulu belah kidul belah kaler belah kulon belah wetan anu galungan dulu lain eta jika pindang dibelah dua pisan dulu Gusti Karna jeung Gusti Arjuna aduh makutana sami laraina sarimag sarupa pisan jika banget dewek itu pisan sarupa kemar jeung Ledia Kano dulu nya watir dulu red kabelah kidul dulu aduh eta Gusti Kunti dulu hei koceak dulu jang kangaran-ngaran inung atuh ningali anu janten putra kitu sakandungan Rayi Raka antara Karna jeung Arjuna dulu bari jeung nyingsat tulungan anak aing pangmisahkeun kitu jaget jeret dulu bari jeung Gagaro dulu ret ka Arjuna tulungan Arjuna ngeus kitu selop mah dialungkeun dulu gelung dialung-alungkeun dulu masker nerok disingsat dulu red ka Karna ngeus eta teh dulur maneh eta teh adi maneh kitu alah sedih dulu jang ada kangaran-ngaran perang atuh kabeh jadi algojo dulu teu maehan pasti bakal dipaehan dulu kitu jeung kitu red ka kenca jeung katuh barang red ka dewek kitu ku dewek dibegegan tulungan aya monyet ngajebian alah jang ada di dieu kitu nangtukeun perang adil teh deureum ngan cek dewek mah eta mah formalitas hungkul kitu keadilan jeung bener teh tempo mah efekna deuleu akibat tina pangperangan teh pan epok ekonomi apung-apungan deuleu anger we hayat leutik anu katempuhan mah buntut maungan marukana kumaha nya keur mah eukeur kitu sajabana ti perang teh pan urang teh perang teh teh perang ngalawan panyakit ongkoh ieu teh pan virus teh keur merajalela mahabu di mana-mana dulu korban teh saeutik dulu ribuan gitu tak ieu sabagian tanda-tanda keagungan pangeran teh dulu cokot hikmahna ku urang jaga jarak di mana-mana gitu geus teu berlaku aya nama silaturahmi teh kitu aya datang krumuy semah ka imah teh ngagebeg gitu sieun mawas virus matak jaga protokol kesehatan prokes teh 3M pakai masker mencuci tangan menjaga jarak marukana kumaha pan eta teh kitu teh intrusi di pamarentah teh apa kitu teh ti pangarsa Bapak Haji Ahmad Najib teh nu nyaaheun dunungan urang salarea nu nyaaheun kana seni gitu pan nasib seni nepi ka ayeuna pan jadi panayagan loba nu kalaparan teu nabeuh-nabeuh digawe henteu dijamin henteu kitu untung aya Bapak Najib gitu nulungan atuh bisa kan nyambung deui gitu dahar teh nyambung deui ayeuna mah dewa penolong mudah-mudahan atuh pangarsa Bapak Najib di Komisi 11 DPR RI teteh didoakeun sing panjang yuswa ageng barokah langkung beunghar langkung jemar gitu nya karasa pisan ka nyaahna deuleu nya kitu-kitu teu kantun ka pangarsa Bapak Haji Herawanto kitu kepala KPW BI Jabar deuleu BI teteh eta teh indukna bank teteh bilih peryogi gitu nomor rekening SIM kuring gitu nya gitu jang doakeun cing marareunang salarea geus teu ka ieu teh bau hangru dulu di lapang teh di pangperangan teh dulu
patulayah mayit di mana-mana, bugang sapi, bugang naon, gajah, bugang kuda adalah jang. Kagu si Arjuna sama 3 kali gitu bisi kurang tanaga. Nanya nyamatna Muhammad Najib si karena sana polontong kayak gitu kayak kita Hace Hace getek keneh irung euy tadi disuep dulu jangan hidup Kurawa hidup Panawa kayu agung babaruit samia rempel pagodong rempel samia pang-pange sekar mekar inggal lihe ya panelis si pandan aru Siga dateng kawinan siga datang nirawau kocapa duna lampah pangperangan anu aya di palih kidul sareng ti palih kaler Raden Dipati Karna anu dikusiran ku sang mertua Prabu Salya di Mandaraka Raden Dipati Arjuna ti palih wetan dikusiran ku ingkang Raka Betara Kresna sami-sami parantos aya dina kareta sewang-sewangan geus nangtukeun nasib unggul atanapi apes para dewata jua sanga robaya manten robaya sami nyakseni palih kulon sang Surya nyatana Betara Surya anu ngayugakeun karna di palih wetan anu ngayugakeun Raden Dipati Arjuna nyatana Batara Indra sadayana sedanten para dewata 4.444 nyaksen ngabelah jadi 2 bagian anu pro ka Arjuna aya oge anu pro ka Raden Dipati Karna namung seseueurna anu ngadukung ka Raden Dipati Karna margi Raden Dipati Karna hiji satria anu parantos masagi ilmu panemu jampe pamake wijaya hawar-hawar swanten tuta sawarga Allah para dewata para jiwa sanga robaya manten robaya sakabeh anu 4.444 wayahna ulah aya anu dek campur tangan ieu mangsa poe ka-11 waktu anu ditunggu-tunggu ku urang salarea ngagelarna perang Bratayuda perang Jayawinangun karena tandingan
dua kesatria anu lahir tina sakandungan lahir rahim indung sakandungan. Hege.